Urang ti kelompok 3 bade ngayatakeun drama anu judulna Ibu-ibu rempong. Abdi Israh Mayanti sebagai Ce Siti, Siti sebagai Cemamar. Abdi Sipa Fauzia sebagai Ceeni. Abdi Jalal sebagai Rahman. Abdi Yogi Setiagi sebagai Mang Usman. Abdi Jaki Abdullah sebagai Pak R. Cek, nih maaf deh cek penting aya maling. hah galing bu kecil lain galing, Maling cek, maling dan galing. hah beling kade atuh bisi katinca. Nah, aja Siti jadi beli. Kadang mana ya ucing. Kunan ucing nggak tabrak lain. Alah, ieu hiji deui maling Mang Rahman lain ucing. Hah maling mana mana? Alhamdulillah euceuk oke ning ieu mah. Ih, mamar. Tadi cenah ya ucing. Betina kena paramek. Kunan ucing ngarietnya. Astagfirullah dangukeun nya putih tadi mah abdi aya maling lain aya ucing. Wah nu bener itu Cemamar. Aslina teh Siti. Naon ece menirari wah kieu ngobrolkeun naon atuh. Kieu Mang Usman keur penting teh aya maling di imah abdi hek anehna teh maling kulkas jeung TV, maling barang-barang nang meuli ti Mang Rahman ke kamari. Wah nahanya maling teh aneh. Heuh sugannya malingna belet. Maling yang balanja ka dieu ngan teu boga duit. Heuh sugannya malingna bokek. 1 2 3. Ibu ece-ece aya naon ieu teh menirari mah asana teh. Maling, Cuk, maling. Tela. Di mana aya malingna ka imah saha? Jam sabaraha? Atuh cek nanya teh lalaunana teh ka hartos. Hehe. Tuh, malingna ka imah saha sok mangga jelaskeun sing jentre. Pan kieu kamari teh abdi teh meser sandal ti Mang Rahman. Isukna teh dipake ka pangaosan kunaon isukna teh teu aya ieu di imah teh. Lu ah kieu ayeuna mah hayu urang laporkeun ka Pak RT. Hayu. Heuleuh karunya teh. Bener Pak RT watir deh ah. Duh, Cek Siti meni watir-watir. Kumaha tuh Pak RT urang sangka urang bisa nelok eta maling. Meninggal nama orang yang solusi nak. Naon tarasi mah ngeunah dijieun sambel. Atuh mantap. Kumaha ieu teh Mang Usman mah batur ngomong solusi jadi kana tarasi capek deh. Teuing Sugan teh boga solusi nak. Bang balik ya. Kumaha mun urang masang perangkap. maksudna Kieu teh penting Cemamar siapkeun barang halus ke urang teh ku barengan. Tah benar, berarti ke penting orang kumpul di imah Cemamar. oke lah siap asal sadiakeun kue susu dan kau rasa coklat mantap. Mapan orang-orang kaya. Kieu teh penting moal tiasa nak newak malingna soalna ya rapat di kantor desa. Siap. Itu soalnya di tukang. Mana suka ngagali? Dauh. Euleuh ai ece lain tukang ngagali. Ayo ah buru uang teang Mang Usman jeung Cemamarna. Hei ce, aya jelema di tukang tingali gerak. Wah, mana? Wah, beutingin maling teh ya. Ayo tuh orang sewak tapi lalaunan. Nanya cek teh. Sogana nu gede teh nu kamari. Tuh geuning. Kayak naon di dia. Dah henteu, abdi bilang kena cak-cak. Tuh cak-cak mah. Nah tuh nih cak-cak waya kiwari tadi bada isya. Assalamualaikum punten. Assalamualaikum Pak RT, ieu maling atus beunang. Waalaikumsalam. Ieu maling teh bukan leungeuna. Apaanan apa uang bawa ka Pak RT? Abdi nalin maling, Cok. Abdi mah tukang kuak pao. Assalamualaikum punten. Assalamualaikum Pak RT, ieu maling atus beunang. Waalaikumsalam. Ieu maling teh bukan leungeuna. Siga sendal Cemamar eta teh. Kela-kela heueuh da siga sendal Cemamar. Lain euy. Iya. Balik ke Sis. Oh. Siga sendal Cemamar eta teh. Kela-kela heueuh da sendal Cemamar. Lain euy, nang meuli ti kamari. Siga sendal Cemamar eta teh. Kela-kela heueuh da sendal Cemamar. Lain euy, ieu mah nang meuli kamari ti Mang Rahman. Datara salah. 1, 2, 3. Datara meuli mah mana?
Dasar tara jadi. Dasar sarua. Bener sarua. Nomorna sabaraha? Cirina naon? Nomorna 8. Cirina huruf M di handap. Alah, terjangka Mang Usman teh kitu galingnya. Oh, dah meni jahat pisan. Terus, naon deui? Atuda. Kan motor anyar, Pak. Tuh dah, abdi mah lain tukang paok. Tuh dah, abdi mah lain tukang paok. Hehe, hampura Mang Rohman dah. Wajah Mang Rohman mencurigakan lagi. Ramen. Maling teh geus kabuktian lain Mang Usman ieu Mang Rohman. Tuh namang kabuktian nu maling teh Mang Usman, lain Mang Rohman. Ayeuna ceu-ceu tampura ka Mang Rohman. Mang Rohman, punten. Mang Rohman abdi nyuhun dihampunten ya. Nya ulah sakali-kali deui nya. Heueuh, abdi ge minta dihapunten Mang Rohman. Dasar tara jadi. Dasar sarua. Bener sarua. Nomorna sabaraha? Cirina naon? Nomorna 8. Cirina huruf M di handap. Alah, terjangka Mang Usman teh kitu galingnya. Oh, dah meni jahat pisan. Tuh namang kabuktian nu maling teh Mang Usman, lain Mang Rohman. Ayeuna ceu-ceu tampura ka Mang Rohman. Mang Rohman, punten. Mang Rohman abdi nyuhun dihampunten ya. Nya ulah sakali-kali deui nya. Heueuh, abdi ge minta dihapunten Mang Rohman. Apaanan? Apaanan apa uang bawa ka Pak RT? Abdi mah lain maling ieu ceu, abdi mah. Tukang paok. Apaanan? Balikan di sini. Tah langsung ge tukeun si Ogi. Kira. 1 2 3. Apaanan? Apaanan apa uang bawa ka Pak RT? Abdi mah lain maling ceu, abdi mah tukang paok. Assalamualaikum punten. Assalamualaikum Pak RT, ieu maling atus beunang. Waalaikumsalam. Ieu maling teh bukan leungeuna. Siga sendal cemamar eta teh. Kela-kela heueuh da siga sendal cemamar. Lain euy. Balikan di Sis. Oh. Siga sendal cemamar eta teh. Kela-kela heueuh da sendal cemamar. Lain euy, nang meuli ti kamari. Siga sendal cemamar eta teh. Kela-kela heueuh da sendal cemamar. Lain euy, ieu mah nang meuli kamari ti Mang Rohman. Da tara sekarang. 1 2 3. Da tara meuli Mang Usman ah. Dasar tara jadi. Dasar sarua. Bener sarua. Nomorna sabaraha? Cirina naon? Nomorna 8. Cirina huruf M di handap. Alah, terjangka Mang Usman teh kitu galingnya. Oh, dah meni jahat pisan. Terus, naon deui? Atuda. Kan motor anyar, Pak. Tuh dah, abdi mah lain tukang paok. Tuh dah, abdi mah lain tukang paok. Hehe, hampura Mang Rohman dah. Wajah Mang Rohman mencurigakan lagi. Ramen. Maling teh geus kabuktian lain Mang Usman ieu Mang Rohman. Tuh namang kabuktian nu maling teh Mang Usman, lain Mang Rohman. Ayeuna ceu-ceu tampura ka Mang Rohman. Mang Rohman, punten. Mang Rohman abdi nyuhun dihampunten ya. Nya ulah sakali-kali deui nya. Heueuh, abdi ge minta dihapunten Mang Rohman. Sama anu bisa ku kelompok abdi ditampilkeun. Mohon maaf lamun aya kakuranganana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.